doing the things that I never would know. Treat me like what's easy. Don't get me dirty. Love on me. Love on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abiyah dan dijadi cian di Sabulaman. Abdi dia badai nyaritakeun dongeng Sunda anu judulna Keluarga Kabudu. Aya gagah maling hayam di pamoean. Geuleuh berhiber bari ngaheblem hayam ya. Karena tangkal dadap di sisi lembut. Kabeneran harita katampuan ku anjing muka cinda kabitaeun da bugu kabekina atuhnya kusabab kitu ku anjing di samping disampeurkeun tapi sanggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu dieret-eret acan anjing mikir diakaleun hayang teh hayang dibogaan kumanehna sanggeus panggil anjing ngomong aya manuk alus-alus teuing batukna panjang bulunya mending hideung geus kitu manuk naonnya ngaranna kaget apa kos nama moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih wah bisa orang ganti tempat lah orang ceritakan juga tempat lain pilih ya ini nama omongan anjing mau dijenge tapi ada saya omongan mual elek di cendrawasih gagang atau tapi bisa menurutnya itu begitu teh marena isi di mejaan ke cendrawasih teh manung pangadena tapi cek anjing manehna halus tadi itu rumah marina ngerasa enak pamuji anjing malah cek pemikiran mah asa hayang bagi ayam jeung anjing bersama PC nah hayang teh dilaksanakeun gagal marah naik sari gede pikiran pasti usaha hasil di pikiran naon SMA di kota hayang sama itu kok amun daek ai obat oge itu ada gede sorana mun mau penasaran ini muji anjing anu kakitu geunana gagap pohongkeun ngadeukeun aya ngagonggong we di sana langka cenah eunap pamaduna barang we aya goreng gorag anjing ngancam nong ayam gorag makan bu di malan gagap hanja kalimah di tahun sabaraha jumlahna dicicek buwe ayam bukan digos kamu kumanehna kan anu tadi tinggal sadep deh ininya mah ngaleubeul dagang teh giber kana tangkal kairek neangan mileunkeun ganti hayam nu disatok anjing nah atau sakitu we nya cerita dongeng di abdi hampir kan amun aya salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh